Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Sadaya puji syukur urang sanggakeun ka Gusti nu murebeng alam, anu maha welas, anu maha asih, kasugri anu kumelip di ieu bumi. Kana kaweningan galih ku panampian anu kalintang utamina, simkuring ngahaturkeun sewu nuhun laksa keti kabingahan. Raos mobok manggih gorowong bade mentas di papag cukang. Gaduh maksad hatur piunjuk ditaros pisannya pamaksadan. Moal didingding clear sindang siloka, sim kuring sejawak cabalaka bae. Anu mawi lapangan ka dieu teh lain lantung tambuh laku, lain lentang tanpa beja. Sejana ngalaksanakeun pasang subaya sawawatara waktu ka tukang. Nyaeta jatuk ramina pun anak, jang aep katuang putra, nyai ehatea. Atuh upami nyukcruk galur ti karuhun, udah gelaratan sepuh baheula di Tatar Sunda. Ciri nu jadi tali paranti sateu acana upacara akad nikah, biasana diayakeun heula seserahan. Jalaran ayeuna parantos ninggang kana mangsana, sim kuring maksad nyanggakeun ieu pun anak, jang aep ilang along margahina, tangtungna sapujur, adeg satikelna, paripaos ti luhur sausap rambut, dihandap sahibas dampal, rambutna salambar, getihna satetes, kalih ambekanana sadami. Tiwangkit ieu sasatna parantos tengah gaduhan, nyanggakeun kasalira ibu rawuh bapa di dieu. Mugi katampi ku kaweningan galih, namung langkung ti payun, rada agung nya paralun. Pun anak teh sanaos warugana katinggal parantos sawawa, saresna mah estu kirang luang pangalaman, utamina dina leresan rumah tangga. Kumargi kitu teu aya sanes boh bilih lepat tincak, kirang tatat titi duduga prayoga. Mugia salira ibu rawuh bapa luntur kalbu kersamana, ulah kirang-kirang nyamaparin piwejang. Salajengna ibu rawuh bapa anu nuju kagunturan madu kagulugan menyan putih, sim kuring teh indit sirip nepangan ka dieu, henteu jingjing henteu bawa, estu ngagilincing ke patamprak. Paripaos anu kabantun mung saukur tutungkusan, tambah kawaranan wileh kasebatna seserahan. Ieu nu kacandak kupun anak barang ala kadarna, tandanya tawis asih kanggo pibojoeunana. Kalayan caang bulan 14 Balumbang Timur, Jalan Gede Sasapuan. Sumangga ieu geura tampi ku kaweningan galih ibu rawuh bapa di dieu. Ibu miwah bapa sakali masrahkeun ieu pun anak tea, daun jengjing jeung sedawa digantelan kembang cula, henteu jingjing henteu bawa, da sejana rek bela. Kaliki kembang kawangi samoja rangrang daunna, lalaki sejaba bakti bebela ka kersa garwa. Sakawit nama sim kuring teh hayang nuturkeun galur karuhun, mapai tatana kolot baheula. Mung nya kitu galurna teu katuturkeun, tatana teu kanyataan. Mung sakieu kadugana kapeungpeuk ku kaheuretan. Panuhun mugi ibu rawuh bapa kersa nampi. Panutup catur pamungkas nya panyijaan, mangga geura tampi ieu pun anak kalayan kajembaran manah ibu rawuh bapa. Unggahkeun ieu pun anak ka bale nyungcung sina ngadahup ngarangkep ka tuang putra. Tansah ginanjar kawilujengan kengeng ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur tutus saur ke panghalang, neda agung cukup lumur, neda jembar hapuntenna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.